Pringgawasi. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Gilang Kasnadi Channel Dongeng Sunda Kanggila. Sejam dari cerita karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Pringgawasi. Lalampahan budak awewe umur 8 tahun anu diurus ku nagara. Alatan indung nages mawa tur bapana tiwas di pangperangan. Basa pajajaran di rajaan ku Prabu Surawisesa. Sangkan Pringgawasi dilatih ilmu kanuragan. Pringgawasi akhirnya diasramakeun di Pulau Gelis beranang siang. Sina diajar pangabisa khusus ke awewe. Tapi Pringgawasi teu betah. Manehna kabur nyusul-nyusul ke Jayagiri. Tur antukna ngilu dilatih ilmu kanuragan jeung kaum sinatria pajajaran di Leuweung Sancang. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna. Kangge silaturahmi anu langkung raket diantos silaturahimna di kolom komentar. Kasugri pamiarsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana. Pringgawasi. Dah iya anu bahaya mah kasugri. Lain bahaya keur Pringgawasi tapi bahaya keur anu mentangkeun panah. Jika kejadian anu geus lamun aya panarajang panah anu sakit lobana Pringgawasi ngagunakeun jurus pupul bayu, atuh puluhan panah teh baralik deui ka anu bogana. Sawareh bisa nyingcat atawa nyumput, tapi anu balangah mah jadi korban panah bogana. Tah ari geus kitu mah kakara pasukan teh geumpeur jeung tagibur. Komo sanggeus luluguna taluk serah bongkokan ka Suradipapar mah balad-balad teh samiuk serah bongkokan. Jalma ratus-ratus kabeh deku hareupeun Suradipapar bari minang saraya ulah dikaniaya dabongan anu meruhkeun luluguna mah nya Suradipapar. Pringgawasi manu nyaksian ukur seureut keon ngan terusna bari nyarita ngahareuyan. Moal dihampura sia deuleu ku jelema eta mah. Lamun teu kabeh dihukum picisnya pasti di ruang kerepes. Heueuh. Di kubur hirup-hirup atawa sia dibeuleum hirup-hirup sanggeus dibuleun ku injuk. Modar sia. Ieu jalma ngaratus teh. Ceuk Pringgawasi nyingsieunan. Bari pamohalan kumaha ngagawekeunana mungkusan ratusan jalma ku injuk. Kumaha ngagawekeunana ngalilombang pikeun ngubur jalma hirup-hirup piraning ku tanaga duaan. Tapi aya ratusan patalukan mah maneka bireungeuh gimirna geus kacipta meureun ratusan jalma ditalikung di barogo dina tihangkai. Geus kitu sakujur awakna diturihan ku hindis geus kitu diseblok ku cai uyah. Kacipta nyeri perihna padahal jeung urang pajajaran. Padahal jeung urang pajajaran pamohalan ngayakeun hukuman picis sarupa kitu. Apanan uyah keur memejeuna hese jeung mahal. Kusabab sieun ancaman hukuman sarupa kitu atuh kabeh mamandapan minta dihampura. Kami janji moal dekang deui ka pajajaran sok asal ulah dikaniaya jeung dipaehan. Ceuk nu jadi luluguna bari acong-acongan nyembah. Nu sejen sarua acong-acongan nyembah bari raeng ulah dibinasa. Lamun sia kabeh dipaehan ku lalaki eta, nah sia kabeh keukeuh
edek ngajorag Pajajaran ha cek Pringgawasi bab jarempe dateng ngartikan eta pertanyaan. Tadi siatnya capek lamun tuh di kojoran moal ganggu ka Pajajaran, terus lamun ayeuna sia kabeh kojor bisa gitu ngajorag Pajajaran cek Pringgawasi. Surah dipapar mah kalau sering ngekay, tapi kami janji moal ganggu deui cek nu jadi luluguna dinyakeun ku para prajurit. Manggeus ya, mantong kabeh ka Cirebon ayeuna keneh. Telar saeutik nyawa ngalayang. Sanggeus diacam kitu ratusan jalma nyarembah deui ka Suradipapar. Geus kitu rusuhan ninggalkeun eta tempat bari nyangkeh batur-batur anu tatu. Agulnya sia dipikasieun ku urang Cirebon. Ceuk Pringgawasi ngece ka Suradipapar. Anu diecek kalah sering ngagagak. Hayu, Pringgawasi geus ngajak indit deui. Bring duaan ninggalkeun eta tempat ngan di tengah jalan diparegat ku jalma loba. Suradipapar geus taki-taki da bisi musuh. Horeng ari geus deukeut mah marenna teh pituin urang dinya. Megat-megat di jalan teh maksudna mah mapag-mapag ka Pringgawasi jeung Suradipapar pedah dianggap pahlawan anu geus bisa ngusir musuh. Nah di Cileungsi teh eueuh pisan prajurit Pajajaran anu ngajaga keamanan cek Pringgawasi. Aya 15 ese namun gewat ariang kadayeuh bejana mah cenah endek laporan ka raja cek memapag-mapag. Cul we rakyat Cileungsi mah merenya cek Pringgawasi. Lan rakyat mah nyarumput ngajauhan imah na masing-masing tembal nu ditanya. Nya geus syukur ari kabeh salalamet mah. Ayeuna kaula duaan dek laju murud aya pakuan omong Pringgawasi. Ngan ku rakyat disambat heula cenah kudu dahar 10 kaneun nya hitung-hitung tumarima sabab nasibna jeung kasalametan ieu lembur geus dijauhkeun tina balai ku Pringgawasi. Bisi nguciwakeun urang Cileungsi atuh Pringgawasi jeung Suradipapar teh nuturkeun kahadean jalma. Keur nya geus lapar ka cida deui. Ari geus dahar inu mah Pringgawasi amitan edek indit sararea satuju ngan cenah bakal loba jalma nu rek ngantir maranehna tapi kadayeuh pakuan. Kami sararea geus nyayagikeun kuda sapasang, mangga ku salira duaan dianggo ceuk tua kampung. Teu kudu, omong Pringgawasi era parada kudu tumpak kuda. Sabab dina zaman harita ukur kalangan santana ukur pajabat luhur anu kaditu kadieu anjeun celetumpak kuda mah. Tapi ceuk rakyat ku hasil nangusir musuh anu sakitu gerejakna jasa Pringgawasi jeung Suradipapar geus leuwih luhur batan pajabat biasa. Soal engke teh dianggap ku nagara eta mah sejen masalah. Ngan kami urang Cileungsi ka Andika duaan tetep geus ngaku salaku pahlawan hebat. Lamun eueuh Andika urang Cileungsi bakal dipaksa biluk ka urang Cirebon. Tur lamun wangkelang kana dibinasa ceuk tua kampung. Eleh deet akhirna Pringgawasi jeung Suradipapar tarumpak kuda. Di alet-alet ku urang Cileungsi bari saja jalan sarurak ambal-ambalan muji kana kahebatan Pringgawasi jeung Suradipapar. Di sapanjang jalan anu ngalet-ngalet teh kalah kabeuki nambahan. Jigana beja kapahlawanan Pringgawasi jeung Suradipapar teh geus ka emper-emper geus kasohor ka jana pria. Rakyat oge make apal yen Pringgawasi jeung Suradipapar teh geus meruhkeun saban balad Cirebon di saban tempat. Lalampahan antara Cileungsi jeung dayeuh pakuan teh lain lalampahan anu lila. Sabab anggangna teu pati jauh, malah Cileungsi mah sasat wewengkon nu pangdeuketna ka dayeuh pakuan. Atuh memeh panon poe lingsir ngulon oge rombongan teh geus anjog ka tapal wates dayeuh. Basa anjog kalawang saketeng jawi kita benteng luar karaton Pajajaran maksad teh. Nya benteng luar karaton Pajajaran geus loba jalma nu mapag-mapag.
malah sabubuhan prajurit jeung ponggawa Pakuan Mapag jeung gogorowokan nyebut ngaran Pringgawasi jeung Suradipapar. Teu karasa Pringgawasi rembai Cimata jerik sote sebab inget kana kejadian belasan tahun katukang samangsa manehna umur 7 atawa 8 tahunan. Harita rakyat Pakuan Mapag anu tas balik perang, aya pamajikan anu ngagalentoran salakina anu balik di medan perang. Aya bapa anu nangkep anakna sabab bisa balik di pangperangan, tapi Pringgawasi weleh teu manggihan Kitonggala nu jadi bapana. Padahal aretan para prajurit nu baralik ti pangperangan geus eueuh deui nu ngaliwat ka dinya. Ukur Ki Jayagiri anu ngabejaan yen Kitonggala geus tiwas. Ieu nu matak Pringgawasi rembai Cimata teh kagagas jeung sedih. Beuki asup ka wilayah karajaan beuki loba anu mapag-mapag sabab jalma pabeja-beja jeung patalepa. Di alun-alun kaler jalma ngagimbung beuki loba basa Pringgawasi jeung Suradipapar ngaliwat kadinya jalma ting aracungkeun peureut bari nyambat ngaran ieu dua jalma. Sup ka wilayah dalam kita atawa benteng jero karaton anu mapageun teh para menak jeung pajabat luhur di antarana aya Ki Jayagiri anu jadi guruna. Pringgawasi turun tina kuda langsung deku di hareupeun Ki Jayagiri, marah langsung nangkep jeung nyekel pageuh kana suku guruna. Suradipapar oge nyieun pola anu sarua, duanana rembai Cimata dina handapeun suku guruna. Lainna leweh kieu sia. Ayo langsung menghadap ka Gusti Prabu anu geus nganti di Karaton Sri Bima, ceuk Ki Jayagiri. Pringgawasi jeung Suradipapar dialabringkeun ka pakarangan Karaton Sri Bima tempat Raja Sinewaka. Jalma rea ukur ngantirkeun samet panto bangongong sabab saterusna nyaeta ka jero pakarangan karaton mah nu sejen teu wani asup. Jadi ukur tiluan we nyaeta Pringgawasi Suradipapar nu dianteur ku Ki Jayagiri. Lalampahan Pringgawasi teh aya dina panungtungan kakawasan Prabu Surawisesa Kasugri nyaeta tahun 1521 tepikeun ka tahun 1535. Anu saterusna kakawasaan pindah ka raja nu katilu anu jujulukna Prabu Ratu Dewata antara tahun 1535 dugi ka tahun 1543. Jadi nu dimaksud menghadap ka raja teh nyaeta ka Prabu Ratu Dewata. Ieu raja Pajajaran anu umurna paling kolot 45 tahun, kasep, lungguh, antieum tapi kurang gagah. Sebab teresep kana kagagahan. Sapopoena leuwih loba numpi di kabuyutan pikeun ngadoakeun kasalamatan negara. Ku Ki Jayagiri basa balik teh Cimanuk sepak terjang Pringgawasi jeung Suradipapar teh geus dilaporkeun. Ki Jayagiri salaku guru negara oge salaku pangawas padepokan Sancang. Yen ieu barudak ngora teh siswa pangpunjulna di Sancang. Mung dumeh maranehna duaan sanes kulawarga Santana nyaeta turunan Menak, ceuk Ki Jayagiri. Nah maksud Andika edek ngusulkeun di antara eta dua jalma aya nu minuhan pasratan pikeun dibenung jadi Basandewa, saur raja. Dumeh Basandewa anu heubeul hayang eureun tina tugasna sabab geus kakolotan. Ari nu disebut Basandewa teh cek ukuran zaman kiwari mah panglima perang Kasugri. Raja perlu nanya kitu sebab tibeh ditu keneh Ki Jayagiri gawena teh ukur muji-muji Pringgawasi jeung Suradipapar. Henteu pindo damel Gusti. Malah balaka bae jisim kaula ngusulkeun Pringgawasi anu dibenum janten Basandewa, ceuk Ki Jayagiri tatag. Hah? Lain eta mah Bikang? Raja reuwas. Nah Ki Jayagiri bet milih Pringgawasi sabab anu disangka mah bakal ngusulkeun Suradipapar. Isim kaula saja ngusulkeun Pringgawasi Gusti, tembal Ki Jayagiri. Raja ngahulang sakedapan ngan saterusna nyarios. Nya kumaha engke bae dina Sinewaka.
Sabab sanajan kaula satuju da tetep anu sah nangtukeun mah dewan karamaan, karatuan jeung karasian, saurna. Ieu teh paguneman sababaraha poe samemehna nyaeta basa sakumna patinggi nagara euteur badamin neangan gaganti pajabat panglima perang. Tah acara milih panglima perang anu anyar teh waktuna dibarengkeun jeung kadatangan Pringgawasi ka Pakuan. Anu samemehna urang Pakuan geus nampa iber soal sepak terjang Pringgawasi jeung Suradipapar dina ngayonan musuh ti kaler. Basa milu kana ieu Sinewaka, basa sanggeus Pringgawasi ngalaporkeun lalampahan manehna jeung Suradipapar di wewengkon Pakaleran. Pringgawasi mungguh ngagebeg sababina ieu Sinewaka teh oge keur milih saha nu pipanteseun jadi panglima perang. Upami aya kaprayogian anu langkung penting, disim kaula undur diri. Margi pancen disim kaula di dieu sakadar masihan laporan lalampahan Gusti. Cek Pringgawasi sinembah hormat. Ngajendog matong ngajengkat. Sabab aya picaritaeun anu siap perlu nyaho. Ceuk Ki Jayagiri. Pringgawasi neuteup ka Ki Jayagiri. Geus kitu oge neuteup ka Prabu Ratu Dewata sanajan saliwat da terus tungkul teu ludeung lila neuteup pamenteur raja. Bener. Andika duaan kudu tetep cicing di dieu. Walon raja nguatan omongan Ki Jayagiri. Atuh sanajan teu genah kana hate boh Pringgawasi boh Suradipapar kapaksa teu bisa ninggalkeun Pasamuan. Jeung tetela eusi Pasamuan anu diiluan ku sakumna gegeden nagara ti Dewan Karatuan, Dewan Karamaan jeung Dewan Karsian teh mangrupa paguneman anu kawilang penting sabab cacarita soal ganti pajabat basandewa atawa panglima perang. Guru nagara Ki Jayagiri ngusulkeun sangkan anu jadi gaganti teh nyaeta Pringgawasi. Raja ngucap mungguh matak ngajenghok nu aya. Awewe kadenge aya nu nyelengkeung heran. Beungeut Pringgawasi ka tembong pias malah awakna ngaradak jiga kata rajang panas tiris. Tapi pan ieu kakara usulan Ki Jayagiri hartina anu sejen oge boga hak pikeun ngusulkeun saha anu katengali cocok jang nyangking ieu pangkat. Saur raja. Bab jarempling, nah jempling teh keur mikiran saha anu kudu diasongkeun atawa memang ngahulang teh dumeh teh boga asongkeuneun. Celengkeung salah seorang patinggi nagara yang cenah lobat kalangan santana atau anak menak pajajaran anu lulus di Padepokan Sancang, ti Bojong Emas atawa ti Surade Jampang, nahan dengan songkeun eta. Jisim kaulang ngadenge, Pringgawasi disancangna teh ngalaman milu kanaikan tingkat, teh milu uji ngalokat. Nah ayeuna teh puguh bet diusulkeun di Bandung Basandewa. Sok ada hal disagigireun eta renung lulusan pendidikan kanuragan. Cenah. Anjeun Patih Jaya Sasana. Boga calon anu deuk diusulkeun teu? Ceuk Ki Jayagiri. Ki Jaya Sasana Patih anu jadi anggota Dewan Karamaan umurna geus 60 tahunan, tapi katotol jago ijen sabab sababaraha kali kungsi milu perang ngalawan Cirebon dina zaman Prabu Surawisesa. Ceuk manehna lain urusan parebut calon, tapi nu keur dicaritakeun teh urusan pantes jeung teu pantesna. Ari cek ulama nu disebut pantes jeung teu pantes teh lain dumeh. Naon turunanana jeung lain dumeh boga tanda lulus jeung teuna. Tapi kumaha bangabisana? Kaula kamari tu genah dumeh Ki Suradipapar ditolak di Bandung Patih ku alatan lain turunan menak. Padahal ayeuna kabuktian. Ku kaula manehna dipentes muak ngawi kakuatan Cirebon di Tatar Galer. Eueuh saurang oge musuh anu mangga pulia. Ceuk Ki Jayagiri rada sewot. Naon sababna kaula ngusulkeun si Pringgawasi jadi Basandewa? Sabab sanajan bikang
tapi kamampuh ojah nama 2-3 tikeun si Suradi Papar. Ceuk Ki Jayagiri. Mustahil anu teu ngalaman ujian ngalokat boga pangabis anu tanpa wates, ceuk Patih Jayasasana. Kumaha lamun ayeuna dipecat, wasi nangtung sia. Bereskeun jero 1/2 jurus, tapi montong tepi ka kocor eta Patih. Ceuk Ki Jayagiri nyarita tarik. Paralun teu wantun jutsu ngasarupa kitu Ki Guru. Malah saena jisim kaula teh ayeuna mundur diri tina ieu Sinewaka. Ceuk Pringgawasi cedok nyembah. Dengekeun sia budak bodoh. Aing nyarita teh lain jang sia, tapi jang negara. Jadi sia oge teu boga hak pikeun mundur di dieu. Sabab sarua jeung hianat ka negara. Sok nangtung sia. Ceuk Ki Jayagiri. Kasugri pamirsa mitra kaum dongo nu mulia, henteu kungsi anu ngasongkeun calon sejen. Nah memang eueuh, nah memang teu ludeng aduh hareupan jeung Pringgawasi. Nu ece sababaraha bulan teh eta kajadian Pringgawasi tulus dibenum jadi basan dewa kalawan nampa jujuluk lengkep nyaeta Mahapatih Pringgawasi Sajayang Wungga. Anu hartina Mahapatih Wanoja anu bedas lir wajah anu cahayana ngagenclang. Pringgawasi mimpin ribuan prajurit Pajajaran anu kabeh oge lalaki tapi sagala rupa parentahna digugu jeung paripolahna ditiru. Pringgawasi tegas kasasaha bakal nibankeun hukuman ka anu salah tapi bakal mere anugrah ka anu digawe jujur jeung pinter tur boga jasa hade keur nagara. Sababaraha kali mimpin pasukan mimpin peperangan ngelawan pasukan Cirebon ngan sanggeus di Cirebon eureun merangan minangka gantina teh Pajajaran loba diperangan ku pasukan Banten. Mahapatih Pringgawasi remen mimpin pasukan di dina merangan Banten. Tapi bener cek omongan Mbah Weureu basa tepung di wewengkon Kerajaan Jayagiri. Henteu salah cek caritaan Prabu Darmakusumah basa tepung di Karaton Siring Asih di mumunggang Gunung Manglaya. Anu nyebutkeun Pringgawasi lahir salah mangsa sabab mangsa ganti zaman. Sabab mangsana ganti zaman, tur sakumaha kuatna Pringgawasi moal bisa nahan robahna zaman. Dina zaman Prabu Ratu Dewata ieu anu bisa nguwak ngawit kusir dayeuh pakuan Pajajaran lain Cirebon tapi Banten, sabab ngagunakeun pasukan siluman anu datang jeung indit teu kanyahoan. Basa datang panarajang Banten Prabu Ratu Dewata tepi ka kudu diungsikeun ngajauhan pusir karaton tur teu balik deui. Tapi kadigantina ku Prabu Ratu Sakti tahun 1543 tepikeun ka tahun 1551. Salila Raki-Rabi jeung Suradi Papar anu dipakuan dibenum jadi patih nagara. Boga budak awewe hiji ngaranna Nyi Sula Liawasi. Ngan teu nurun ka indung sebab daresep kana kadugalan. Budak namah malah lebih resep nyupri ilmu kawanitaan ka asup nyupri kasenian jeung kabudayaan. Hanjakal Pringgawasi umurna teu panjang kasugri. Sabab dina umur 27 tahun inyana maot. Maotna lain dina pangperangan tapi ku sabab katarajang ku panyakit stroke anu dina zaman harita mah disebutna teh panyakit bagamuncak. Ieu panyakit jolna sanggeus Pringgawasi kagegeringan ku tiwasna Patih Suradi Papar. Basa aya serangan demit ti pasukan Banten anu ngajorag imahna. Pringgawasi keur eueuh ari anu nyampak ukur Suradi Papar pasukan Banten anu kuciwa teu bisa ngalawan Pringgawasi. Pamustunganana ngabudalkeun ka keheulna ka Patih Suradi Papar. Di pakarangan imah Suradi Papar dikepung dibinasa. Dibinasana ku cara anu telenges sabab layona oge disiksik diwalang-walang ceuk basa kiwari mah dimutilasi. Ieu anu ngalantarankeun Pringgawasi nandangan sok tapi ka akhirna katarajang stroke. Kasugri pamirsa, kitab Pustaka Ratu Ningbala Sawriwut teh mimiti ditulis dina zaman Tarusbawa. Raja Kerajaan Sunda tahun 668 tepi ka tahun 723. Eusina mangrupa catatan ilmu kanuragan.
Ti zaman harita, ti zaman ka zaman lahir para perwira hebat anu sanggup nyiptakeun jurus tempur. Kitab nu asli ku tarus bawa dipasrahkeun ka Sanjaya buyut minantu. Sanggeus eusina kacangkem disumputkeun di mumunggang Gunung Sawal. Sanjaya oge kawaris kitab Sasanakreta. Nyaeta kitab pangaweruh ngeunaan tata nagara, kapamingpinan jeung kumaha carana ngurus nagara. Jadi lamun kerajaan Sunda sanggup hirup tepi ka 800 tahun leuwih ti zaman tarus bawa. Dina 668 tepi ka zaman Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana dina 1578. Eta kusabab para pamimpin ngajalankeun kitab Sasanakreta disampurnakeun ku kakuatan militer anu aya dina kitab Ratuning anu aya dina kitab Pustaka Ratuning Balasaribu. Sanajan eta kitab anu 2 hiji waktu engke kapanggih ku saha bae, tapi dan moal mampu ngamalkeunana, ceuk Sanjaya. Kitab Pustaka Ratuning Balasaribu utamana bisa jadi loba manuskrip salinan, ongkoh pandina saban zaman nu nyariptakeun jurus teh terus nambahan. Raden Aji Mantri putra mahkota Pajajaran akhir anu diutus masrahkeun mahkota Binokasi Sang Hyang Pake ka Sumedang Larang. Apanan asup kana catatan kitab Pustaka Ratuning Balasaribu. Hartina tepikeun ka taun 1578 mah salinan atawa turunan ieu kitab mah masih kasampak. Ayeuna urang baris nataan beberendelan sinatria Sunda anu jurus ciptaanana dicatet dina kitab Pustaka Ratuning Balasaribu. Henteu kapanggih taun kejadianana, susunan ngaran henteu dumasar kana taun. Nu munggaran aya Danta Laksa Amurta, Trasmurdita Ulung, aya oge Adita Candra Durga, Adipati Pranglagawe, aya oge Dita Suta Aji, aya oge Pringgawasi nyata awewe hiji-hijina nu kagenep. Nu katujuh Adipati Manjaya, teras aya Senda Prahindita, aya oge Sudia Mantri, aya Atmaja Tahar, Laksa Dharma Murta, Adi Dharma Sawangsa, Parnitrah Agung Kusumajaya, Ardita Manji, Sang Kresna Natamadijaya. Anu kagenep belas aya ngaran Panduraksu, teras kana parawitna Ganda Mandala, aya Asta Dimantanu, sarta Galung Wesi, Cakaraman Alinggatirta. Turan nu ka-20 hiji aya ngaran Madyasena. Diteraskeun ka ngaran Suman Wijaya, Pramudista Jaya Menjang. Nu ka-24 aya ngaran Aji Mantri. Diteraskeun kana Sukta Manjaya Dandan, Rekta Magisan Tandar, aya Ruwih Tandur Merta Panangkaran, aya Sangka Manjalu, aya Garta Mandala, jeung anu ka-30 aya Terong Peot. Nu ka-30 hiji aya Saptawaragan Panangkaran, aya Ari Murti, aya ngaran Daeng Jakala, aya Rapta Suriman Sungkawa, aya ngaran Jaya Perkosa ka-36. Ka-37 aya ngaran Sunan Cipancar, aya Mara ngaran Maja Sangkala. Nu ka-38 aya oge Yendra Lumingga. Nu ka-40 aya Cakra Gumilar. Ka-40 hiji aya ngaran Wirangga Kerta Jumantaka. Nu ka-42 aya Ranum Aping Magagah Darenda, jeung anu ka-43 aya Ki Jayagiri. Dina ieu catetan ngaran Surawesesa Raja Pajajaran teu kacatet di dieu. Bisa jadi kusabab geus make sandi asma nu katelahna Ki Jaya Perkosa tea. Pun sapun paralun sejahapunten ka Pringgawasi anu ngageugeuh dayeuh Pakuan, ka Suradipapar anu ngageugeuh dayuh Pakuan, ka Ki Jayagiri anu ngageugeuh leuweung geumbet di cadas Pangeran Sumedang Larang, anu teu kacatet dina waruka sajarah tapi natrat lalakona. Hapunten bilih bahe carek salah ucap hapunten nedah hapunten. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, lalampahan Pringgawasi
Mahapatih awewe dina zaman pajajaran urang anggap prengse duwi ka dieu. Hatur nuhun kana segala pertosanana nuhun keun dihapunten. Bok bilih dina nyandakeun ieu carios sim kuring seueur lepatna seueur kakirangan sakali deui neda ditawakuf anu saageung-ageungna. Hatur nuhun ka para pamirsa satia dongeng Sunda Kang Gilang anu satia satu humanco di channel YouTube Gilang Kasna di channel. Kapaan Merdeka Permana anu ngawidian sim kuring medar karya-karyana sakali dihatur nuhun. Mudah-mudahan aya pulunganna keur urang sadaya. Anggap wae ieu mah hiji hiburan pang beberahmana panglipur kalbu keur urang sadayana. Urang tepang dangu deui dina carios anu enggal, carios naon anu baris dipedar salajengna mangga. Bandungan wae di dieu. Tong hilap subscribe, like, share, teras jantos komentarna di kolom komentar. Jempolna jempol kaluhurnya tekeng jempol ka handap. Supados Kang Gilang langkung semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios Waluya Dongeng Sunda.